2, 3, let's go. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Hayang sampe. Sampo naon atuh karek datang ti balong sayang disampu sampo Ya naon. tuh naon hayang sampe. Ih, pangneangan. Sampo ti mana tuh depan tebuka kebun sampo nangkinan sok caprak wae. Eueuh nu ngajual, usaha nu ngajual sampo atuh. Aya, Eta hakaneun sakitu lobana hayang jol-jolan kana sampo geus albatan bagong atuh hayang sampo. kan hayangna sampe. Guru neangan. Naon sampuna di kumaha? Atuh di kumaha we guru ayeuna. Ki atuh geng. Ayeuna. Pun. Lah, da pamajikan aing sok aneh-aneh wae pamentanana teh. Hayang sampo geura. Ieu sampo sahanya euy. Wah aing dirabut teh bisa anu gablegna ieu teh euy. Si Jiwong bogaeun hanteu nya. Si Jiwong kitu nya. Sugana bogaeun ah. Dar. Petir atuh ke. Aduh. Dar. Sok. Dar. Aing eta. Bagus. Si kunyuk pernaon kalau kamu katakan sorangan si kehet. Dar. Wong. Tembak atuh. Dar. Anjing. Wong. Heuy. Siap kenaon kehet tembak. Ah, henteu ieu dah. Oh, anjing. Naon? Mana? Aing dititah neangan sampo ku pamajikan ngan aing. Neangan sampo ka mana da aing teu gablek tanggal sampo. Ek mali. Mali ti mana da eueuh? Mana ek mali sampe. Ada beragi butuh lagi saeutik. Ada hayangan pamajikan. Sia keur nongkrek naon atuh dudar juga jalma burung sia mah. Ieu mah moal apal mana manuk ieu mah. Aing hayang butuh sampo itu ieu pamajikan hayangan sampo eung. Pamajikan aing sok aneh-aneh wae Tapi duiteun ieu mah euy. hayang minta Aya sampo, jang segala. depo aing. Yo, Pli. Sorangan bener butuh sampe. Oh butuh sampo pan aing teh ka dieu teh titah neangan sampo ku pamajikan. Kan aing pan teu boga tangkalna aing ngarabut tinu batur bisi piomongeun. Nyaho atuh aing ngarabut tinu batur api omongan jabaning moal manfaat yang pamajikan agenan. Ya aing kudu meunang ieu sampona soalna lamun teu meunang pasti pamajikan aing ngacaprak. Sampe mah gampang. Mane boga? Nya boga atuh matak aing nawaran genan. Dua atuh minta satangkal mah atuh deng piragenan sabaraha siki mah atuh. Ji, lain masalah sabaraha sikina ya Pli nya. Aing ngaran melak sampe teh nya. Urang teh kudu ngamodal gemuk, can buru nu gawe. Nya, urang kabayang ieu ku sorangan. Eta ayeuna mun per hari nu gawe geus puguh sabaraha. Ayeuna meuli gemuk apal sorangan ayeuna geus mahal. Jadi lain masalah sorangan ayeuna butuh saeutik atawa lobana, kan eta pengorbanan hayang jadi sampe teh kumaha gitu maksud urang mah. Ngomong we minta duit anjing lu basan bertelat tele goblok teh. Heuh kaharti ku aing genan sabaraha? Nya meureun nu pantes we gitu da urang genan. Lain urang mah lain masalah mentanteuna urang mah sebenarnya Pli ngan eta mah nya meureun sorangan ge apalah pengorbanan hayang jadi tanggal. Nya geus kaharti ku aing geus kaharti. Yang sabaraha? 50.000 atuh. Mahal-mahal ting atuh anjing piragenan satangkal mah nya 50.000 ai sia. Ieu sorangan teh sok jadi kumaha nya euy sorangan teh butuh sampe jeung pamajikan ayeuna neangan ka ditu ka dieu geus hese nu meregenan ayeuna maling moal barokah. Tah mending keneh kitu urang butuh jangka imah jangka pamajikan maneh ge butuh jangka pamajikan bari jeung urang mah eta mah urut modal gemuk ge can kagantian. So, bener teu? Senawar sabaraha tuh 50.000 pisan sia teh kehe teh meni ka beli benda teuing. Sabaraha 20. jeung geus kajenting atuh. Tah 20.000. Barece di duitna teh. Nah wade ya. Masuk bohong cik atuh tambahan di setik mah. Pan tadi geus pake meuli udud ku aing. Ya, geus atuh. Erek diantar ku urang ya. Di mana kebonna? Tuh kebonna mah di ditu nya deket nu Wantur heuh. Jeung Aki Sahwi nya di ditu. Tah, sorangan mah ngalana nu beh katuhu we. Anu loba nya. Heuh, jeung ka ditu sok we da moal naon ieu ke amun anu nanya. Tuh antar we ku sia tuh. Antar kitu. Tuh antar we tuh ku mana tuh? Lah pan urangna ieu keur aya perlu deui urangna mah. Belah mana ieu kebonna?
Heuh deket Wantur, deket Aki Sahwi di dinya. Wang diala ayeuna ya. Jeung ngala we. Ada tong loba-loba ngalana pan ieu duitnya 20.000. Aing minta satangka goblok Aisyah ek mangala loba-loba kumaha aing dibawa lagi kana naon. Ujung-ujung satangkal mah aing karunya lah kasorangan. Oh, geus atuh nuhun. Heeh, sami-sami ple. Lumayan ayah jang depo tah. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Kipli kipli. Tapi aing teu apal kebona. Pilu we lah sakedeung maneh aing penting nyaho kebona. Sakedeung moal lah ieu. Oh iya batuh. Aing nuduh nunggunya. Oh. Naon? Pamajikan manehna keur ngidam sugan. Nah, pamajikan aing mah teu keur ngidam teu keur naon kena pamentana kudu diturutkeun wae. Oh benerna pamajikan aing mah. Tuhan we atuh adatna ce mah. Dah mana kitu genan mana kitu sorangan payu eta teh jodona ce mah geus sese Oh, deui. matakna gawe aing daek kukurubutan kieu genan. Ya buat le. Ya kebon maneh wong. Kebon aing anu belah ditunan Wantur da anu belah ditunan Aki Sahwi. Aing teu nyangka sia kebon sia loba euy. Ayo urang mah hirupna tara loba agul ka batur ple jadi lakeun wae. Teu nyangka aing maneh Apaan we? juragan Yo. tanah anjing. Urang mah mereka sorangan genan nya beda babaturan geus lila wae urang mah. Oh, teu nyangka. Ya itu anjing pirang alat tangkal sampu saha leunjeur we geunan kudu diduitan. Goblok. Gawat atuh. Nam. Mana nu belah dia? Yo ple. Mana? Heuh tayanganna ku sorangan nu kira-kira beutina lobanya. Oh. Tah. Iya kebona ieu nu maneh ieu. Heuh ieu kebon anu urang tuh nepikeun ka ditu ngan kade ulah ka nu belah ditu nu itu mah tuh nu Wantur jeung Aki Sahwi. Maksud aing milihan heula nu mana nu Iya. pantosnya? Nya sok bae. Heuh tong loba-loba mun tadi geus biasa satangkal ieu cing Geus tangkal aing butuhna genan. Apaan heueuh urang ka ditu heula masalahna mah aya perlu ya. Moal Heeh. ditungguan heuh. Nya. Oh, geus nuhun atuh. Heeh sami-sami. Duh, anu kumaha nu halus tangkal samponya euy. Ya halus teh nya. Coba ulah nu ieu kitu. Wah, deukeut. Sanu ngalah sampo. Aing itu onianan. Woi, eta. Nyuk, sampo aing untung jalan. Hah? Naon, Kang? Pan urang mah punang meuli si Jiwang. Sampo aing eta mah. Ini tuh sia. Anjing, apa dong? Goblok teh. Anjing ngadat ieu mah weh. Anjing teh. Si kunyuk Jiwang anjing kalau nyarekan jamana batur. Anjing. Goblok teh anjing teh. Karena aing geus bara duit teh ka si kunyuk ka si Jiwang. Anjing teh ku aing awas si Jiwang kunyuk. Jiwang, anjing. Anjing si kunyuk. Jiwang. Siapa nih aing teh?